Sugri para wargi Cimangga kiwari urang sami-sami Bandungan di lajenganana carita hayang beunghar karangan gereksa anu kiwari kumandedi baris di paluruh bagian anu ka 60 sakumaha anu kantos di Bandungan dina hancan anu katunda dina bagian anu ka 59 pedaran Mang Dedi kebegat kuwanci dina mangsa medarikeun nalampahan si Bahil dina kayaan ripuh anu cenah mah deuk muru ka lembur Ciburial deuk mapaikeun aki rawit teh sejak ngubaran awakna anu kaayaan ripuh. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Geretreang di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kayaan alam sore harita. Breh aya hiji jalma harita teh di jalan satapak sasampoyongan berak deku di sisi jalan. Mimitina cingogo terus ngalungsar, cungkeuleung hudang deui. Saha eta jalma? Horeng si mana horeng si Bahil anu geus deukeut ka lembur Ciburial. Harita teh mangsa alam ampir magrib. Malahan mah kaayaan asa leuwih poek batan biasana. Ari sabab langit angkeum. Sedengkeun aki-aki anu tadi kadenge omonganana pasti geus balik. Sarta geus hasil menta ubar ka aki rawit. Ari si Bahil pangna lateh. Datang kadinya lantaran leumpangna teu bisa gancang. Dapugu kayaan awak sasatker gering. Sakujurning awak karasa leuleus untung we bisa tepi oge. Dalamun seug jelema sejen mah tangtu namru di perjalanan. Ieu mah bubuhan we si Bahil mah atuh jalma baragajul anu geus lain sakali dua kali manggih kaayaan kitu. Sarta geus loba pangalamanana. Nu matak kakarasa kitu mah teu ripuh-ripuh teuing si Bahil teh. Memeh tepi ka imah tujuan nyatana ka imahna aki rawit ceuk hatena si Bahil. Manehna ngalungsar sisi jalan bari jeung ngareureuhkeun kacape. Sakujur awak mandi kesang campur jeung getih tina tatu anu toleh marebay bae peurih pisan karasana. Lamun sengkongan mah si Bahil teh hayang jerik jajaritan. Tapi si Bahil tetep kuat. Malahan mapok ngomong sorangan bari jeung cungar-cengir. Aing keureueuh mah. Teu burung tepi ka dieu aing. Jauh teu burung cundung, anggang hantu burung datang. Najan aing ripuh ge moal burung tepi. Jeung tepung jeung aki rawit. Aing rek menta diubaran. Satarek menta jampe anu mati pikeun ngabinasakeun musuh-musuh aing. Rasakeun sia jari, saria, inta. Kitu gerentes ning hate si Bahil bari jeung cengar-cengir. Ari panon terus harateret nempoan jalan. Sugan jeung sugan we aja jalma nu parang ngaliwat kadinya. Maksudna mah deuk nanyakeun imah aki rawit cenah. Sabab can nyaho ari imahna mah. Tangtu bakal hese neangan. Tapi lapur teu aya pisan batur. Lantaran dina mangsa-mangsa kitu mah jalma-jalma teh ngumpulna teh di masjid. Anu sejen ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Di luar teh jempling teu kadenge nanaon iwatigaan jeung jangkrik. Mun teu isun kieu
lembur jurig gitu mereka jempling ngan jangkrik ke jeung gaung kadenge ku aing cilaka jelema nu lampreng kudu kasaha aing nanyakeunana mangkadang aing can yaho ka imah aki rawit tapi aya keneh waktu sarta can penting-penting teuing aing bisa nanyakeun ka warung cek si Bahil bari jeung nyeri-nyeri oge maksakeun nangtung bangun lungse kakara awakna terasa rengkang deui bae tapi tingurangan kada sumangat hatena terus atuh maksakeun leumpang deuk neangan warung cenah. Ti kaanggangan geus kadenge aya nu tinggereneng ngomong. Malah katempo cahaya lampu ting carela ke di warung. Atuh si Bahil bungahin. Terus limpangna rada digancangan muruk ka eta warung. Tekung sila geus tepi reg atuh eureun panon melong ka warung. Tetela loba jelema. Si Bahil teh rada asa-asa rek asup ka warung teh. Bisi aya nu apaleun cenah ka manehna. Orang jodoh teh aya we halangan teh kumaha lamun di warung teh jalma tukang ngalalana tangtu aya nu wawuh kana beungeut aing kudu kumaha aing yeuh jeung nyanyautan warikat aing cek si Bahil berjeng cengar-cengir terus blek diuk dina batu ngahulang weh mikiran pilampahin. Barang keur ngajajan tuh bingung nar aya nu ngaliwat saurang. Jikana bae deuk jajan ka eta warung, tapi barang nempo ka si Bahil reg eureun malahan mah ngareret ka si Bahil. Memeh nanya muraleng heula. Kawas-kawas nu hayang sidik kana rupana, tapi yakin henteu wawuh antuk napok atuh si Bahil ditanya ku eta jalma nu ngaliwat. "Nuju naon saderek? Nah ngajan tuh di dieu?" Make calik di sisi jalan, kunaon? Cenah, bari jeung ngadeuketan ka si Bahil jigana bae penasaran. Nuhun ditaros ku saderek. Buku nuju bingung aduh teh maksa teh bade ka aki rawit, nanging teu terang bumina. Sakantenan we bade naros ka salira. Nah di mana bumina aki rawit teh? Cek si Bahil asa manggih kasempetan langsung nanyakeun imah aki rawit. Atuh anu ditanya ge ngartieun pok harita. Oh, bade ka aki rawit rada tebih keneh ti dieu mah atuh jang. Sareng jalana ge bulat beulit nanging teu kedah salampang yuk dijajapkeun ku jisim kuring. Nuhun atuh nuhun. Da laras pisan abdi teh bingung. Bagi nuju teu raraos ieu kaki rawit bade nyuhungkeun tulung. Cek si Bahil barjeng terus maksakeun maneh nangtung. Rumanggieung nangtung nage bangun anu ripuh pisan. Atuh anu bieu nanya teh karunyaeun. Kalayan telebo omong terus dijajapkeun ka imahna aki rawit.
jangkrik gaang tetep reang di sarada. Patembalan jika ngabagiakeun kadatangan si Bahil harita. Nu geus tareh tepi ka imahna Bah Sarijan deuk nepungan Aki Rawit. Akhirna jog atuh harita si Bahil anjog terus anu ngajajabkeun pok harita. Tah, ieu bumina Aki Rawit teh. Ulah asa-asa bade mun tulung ka anjeunna mah. Magi ka anjeunna mah tos biasa kitu mangga teras we kalebet. Da sim kuring mah atuh bade wangsul deui da aya peryogi ka palikulon. Alah, nuhun saderek. Abdi parantos ditulungan. Parantos janten kewajiban kanggo nulungan anu sesah. Mangga atuh geura uruk salam datang tos araya di bumi permios. Leos eta lalaki nu nganterikeun si Bahil indit. Teu malire deui ka si Bahil. Malah mah teu nanyakeun ngaran-ngaranna acan. Manehna ngarasa yakin yen si Bahil bener-bener jalma susah anu perlu pitulung di Aki Rawit. Da memang atuh geus loba jalma nu daratang ka dinya. Ari Bahil saditinggalkeunana kudu nganterkeun memeh uruk salam teh mureleng heula kanu indit jika nu hayang sidik kana rupana. Tapi lapur teu kanyahoan da kaayaan alam kalah beuki poek bae kawantu maju ka peuting malahan mah hieum ku tatangkalan. Lah untung aya nu nganturkeun ka aing. Aing teu kudu hese neangan jikana yakin Aki Rawit teh sohor sabab jelema teh nyahueun kabeh keun sia rek ditepungan ku aing mah nahanya manehna teh gagah sakti mandraguna. Cek si Bahil beri seleuneu ngadeuketan kana panto tepas. Sanggeus tepi rag eureun terus harita. Punten. Punten. Tekung silila prai panto engab. Torojo hiji jajaka bijil. Loh saha? Mangga atuh kelebat. Horeng si mana horeng aruji anu muka panto teh. Alah, abdi pun Bahil teu lemur waru jang bade ngadeuheusan ka kasepuhan maksud teh ka Aki Rawit. Aduh. Jawab si Bahil sopan pisan bari jeung cungar cengir nahan kanyeri. Terus unggah kana golodog. Breh beungeutna anu sepak kacaangan ku lampu ditepas. Baju jeung calana bobolodog kotor jeung aya getihan deui katempo jelas pisan ku Jang Aruji. Atuh puguh Jang Aruji mending ngajenghok harita teh. Aduh, naon saderek yo. Waduh, kenging kecelakaan. Alah, buhun Jang. Ya tolong tatuku besok balati. Sareng uang asa pasik tidas gelut jeung begal. Bade nyuhunkeun senjata pitulung ka Aki Rawit. Aduh, gelut jeung begal. Mangga atuh kerabat. Dia kelarasan Aki Rawit nuju aya di bumi yo. Si Bahil bungahin pisan. Terus unggah ka imahna Bah Sarijan bari jeung dodongkoan. Lantaran ngarasa era ku pribumi. Malah mah diuk oge teu daekeun dina kursi. Ngarumasakeun maneh jalma kotor bisi motoran kana tempat batur. Ulah didinya tuh carina yo Kang yo. Dina kursi anu sakantenan yo. Lah serius Jang. Di we Kang manu karotor ieu. Jeung si Bahil bari jeung cengar-cengir we anger. Da eta mah nyerinyaan lain sanawara. Ayeuna mah si Bahil teh ngaakangkeun ka Aruji. Omonganna beuki sopan pisan. Ye, kalebet atuh yo, sakentenan ye urang nepangan Aki Rawit. Dipangker yo ayeuna oge. Margi kagungan tempat matuk kanggo nglandongan anu encok daman. Yuk, kalebet yuk. Akhirna Aruji teh ngajak ka jero. Atuh si Bahil teu baha. Da memang heueuh gitu kahayangna oge. Ngarah buru-buru diubaran ku si Aki Rawit. Saterusna si Aki Rawit dibejaan ku Aruji yen aya nu menta ubar cenah. Harta kene Aki Rawit nepungan semah. Geek diuk yang hareupan si Bahil nu harita cungar cengir bari jeung diuk. Ai pernahna di rohangan tukang diuk dina samaksa heulai. Malahan magis disuguhan sagarupa cai enteh jeung goreng opak. Sanggeus disang hareupan ku Aki Rawit mah Aruji mah terus wae indit. Malah Bah Sarijan jeung kulawarga sejenna oge. Tara aya anu wani ngadeuketan da geus kitu biasana. Yah geuning. Ayah,
Saha ngaran Ujang ye? Aki rawit nyomitian mariksa. Panon melong kasih bahil. Nu diukna muni mendaku muni jeung ngarasakeun kanyeri dina walikat. Lah, abdi teh pun bahil Aki. Raja carikan ngomongna ya. Aki teh geus teu pati ngadenge. Abdi teh pun bahil. Cek si bahil malikan deui omonganana. Rada bedas batan tadi. Dah kitu maka denge. Jadi Ujang teh bahilnya urang mana? Sumuhun. Urang mana? Oh, di lembur waru, Di. Maksud? Maksa bari nyuhungkeun pitulunge ti Aki. Bari abdi teh mendak kecelakaan jeung wiwirangki. Eleh ku musuh anu lain sautik. Sadayana teh 8 jami musuh teh. Garagah jeung marawah pagarang. Sedangkan abdi lemor teh peso-peso asan atuh ripuh. Awak ruksak sarta tatu. Tanaga hampir seeb. Tulungan Aki abdi tulungan. Oh. Eleh perang Ujang ge. Muri eleh perang. Hayang kumaha ayeuna? Hayang di landungan kaki. Bari abdi kanu tatu dina walikan. Sareng awak kasarujar ki. Margi dihujanan ku batu anu kalintang seueun lagi. Upami parantos jang-jang deui abdi bade nyuhungkeun tulung ka salira. Kanggo malas pati ka musuh-musuh abdi ki. Upami tiasa mah bade nyuhungkeun jimat teh mati. Tetapi namut pakarang anu ampuh kanggo numbes musuh abdi. Dah kitu maksud abdi teh kieu. Hor. Nah Aki teh kana kebujeng. Nah lucu ngadangu omongan abdi teh ki. Nah naon abdi anggap lucu ku Aki. Abdi wartosan. Lain lucu, lain rame Ujang, tapi aneh. Nah, Ujang teh make hayang ditulungan ku Aki. Apaan Ujang teh gagah tukang gelut ahli pasya. Tapi nah, kada minta pakarang kaki Aki kolot. Sin era atuh. Cek Aki rawit ngomong bari seuri kalawan Daria. Bari jeung teu oleh ngahehe wae. Oh, gitu. Udah kagungan emutan kitu. Margi abdi teh yakin yen sera Aki bakal tiasa ngabantu ka abdi ki. Sanaos Aki parantos sepuh oge abdi yakin yen Aki langkung kiat batan abdi margi Aki mah gagah sakti mandraguna. Oh, benar. Aki mah memang sakti hog jalu. Ku Aki rek ditulungan sadaka yang Ujang rek dicumponan. Tapi naon panarimana cingan. Abdi bade tumut ngana sagarupi parentah Aki. Cohang nama abdi bade ngaula. Naon wae nu disaurkeun ku Aki tangtu dijalankeun ku abdi. Atuh saja pitik itu abdi bade guguru ka Aki janten murid ki. Oh, gitu. Oh, atuh hari kitu mah. Tapi Aki hayangnya hoheula. Kana lalakon Ujang nu sayana. Sebab cek pamikir Aki mah Ujang teh ngabohong lah. Teu ngabedakeun nu sabenerna nya. Sok ayeuna geura waca ka Aki, nya aku mah anu sabenerna cingan. Cek Aki rawit. Manehna jika nunggus bisa maca kana naon rupa nunggus dibilampah ku si Bahil. Da eta mah si Bahil meunang ngajengho, riwas campur jeung sieun, atuh beuk yakin we yen ieu aki-aki nu kolot teh bener-bener sakti. Eta kasauran Aki laras pisan. Yen abdi teu ngabejakeun anu sanesna. Nanging abdi teh ngabejakeun anu teu bener. Da sieun ku Aki bisi ditewak, bisi ditangkep. Maklum abdi mah jelema baragajul ki. Abdi bade ngadadarkeun naon rupa lalakon abdi nu sanesna. Asal Aki kersa ngajamin yen moal nyilakakeun ka abdi. Tah kitu saratna teh ki. Aduh, nyeri walikat ki. Si Bahil nyengir nahan kanyeri dina walikat.
ngomong ati-ati pisana ayeuna mah. Ulah salampang. Dagi mah cadangannya nyerikeun jelema kanu kitu kanu ge sarua bae. Pek geura dongengkeun. Nya aku mah lalakon maneh teh. Barabat si Bahil ngadongengkeun lalakon hirupna. Ditetek teu aya nu kaliwat. Ti mimiti tepung jeung Mang Kamin tug nepikeun kadangat harita. Atuh Aki Rawit teh meuni ngahulang. Sabab mahna kungsi nyaho kanu ngaran Kamin. Basa Mang Kamin baheula jeung salia munjung ka monyet teh. Tapi can waka ngomong nanaon si Aki mah. Molohok we ka si Bahil anu keur medar lalakon hirupna. Akhirna si Bahil mungkas dongengna. Tah gitu dongeng da teh. Aduh, nu mawi awak abdi jadi kieu itu kitu. Nah, kieu mung kitu mah. Jadi ya gitu yang ke jelema jahat nu resep ngabega jeung ngarampung. Tong tarik teuing ki. Ah kenal. Malah makan namahan jelema ge resep digana ki ujang wah. Lamun kitu mah teh nyaon atuh lah. Wakil ditulungan. Ngan omat ujang ulah geruh ka batur. Daki ginu sia nyama keheul ka si Kamin jeung si Salia teh. Manehna geus ngariweuhkeun ka Aki. Geus atuh ulah loba omongna. Tong loba ngomong nu sejen mah nya. Sok urang ubaran engkatu teh. Buru. Loh, magagi atuh di. Si Bahil bungahin. Manehna jadi penasaran. Hayang nyaho kana kaayaan si Aki nu sabenerna. Padan denek gitu teu wani nanya harita mah. Sabab harita si Aki geus ngamimitian deuk ngubaran dirina. Nusa terusna atuh Aki Rawit menta-menta ka itik nu katelah si Wanara. Sangkan ieu jalma nu katelah si Bahil dibere ubar nu matih, pikeun nyagerkeun kasakit atawa kanyerina. Getruk itu kena ditotogkeun kana taneh. Geus kitu terus ngadalkeun pamentana sakumaha biasa we. Satuluyna nempo cai dina baskom breh aya kalangkang. Yen si Bahil kudu dibanyur ku eta cai. Atuh puguh si Aki meuni bungaheun sabab ubar teh geuning babari pisan. Gampang ya. Ayeuna pisan urang banyur nu kanyeri jeung radaget nu doang jeung nu soe ku ieu cai. Moga-moga sing cager sakumaha nu dipigayang ku uyang. Sok, laan baju. Laan baju lin hahaha. Urang banyur ku Aki. Cek Aki Rawit beri jungjungkeun baskom kudua lingena. Rek ngabanyur awak si Bahil. Di mana ngabanyurna ki? Tong sok lawan ngomong itu di kadenge oi. Di mana ngabanyurna? Si Bahil malikan deui pananyana bari jengalaan baju. Dah, di dieu we kenal jamuan nyaon. Sabab cai mah bakal ngucur ka kolong. Muhammad tak rugi tiyo. Sanggeus si Bahil ngalakan baju. Si Bahil kejuur di banjur ku Aki Rawit. Tina embun-embunan tug nepikeun kana bujal. Malah lemah tonggong oge lantis ku eta cai. Kitu deui tatu-tatu dina walikatna. Dadak sakala si Bahil ngerasa jag-jag belejag deui. Cangker belikeun ka harampang harimping awak teh.
cungkuleng cengkat bari jeung ngaragamang kana tonggong hayang nyaho kana tatuna. Kiek nu Kang Ujang, urang damaran ku Aki. Si Bahil nu kangan Aki rawit nembongkeun tonggongna. Terus atuh diapung-apung ku damar, tetela teu nyalahan. Tatu si Bahil leungit, lita deui sakumaha biasa. Eueuh tapak pesokna naon. Atuh puguh si Aki rawit bungaheun. Aplok, walikat si Bahil ditepak bari jeung ngomong, nandakeun nu bunga hate. Jangan, jangan. Loh loroski, si Bahil teu pati percaya. Gancang ngusap walikatna lalaunan pisan, nyasar-nyasar nu tatu teh. Yakin ti karampa, da eueuh urut-urutna acan. Puguh we, si Bahil teh sirikna surak lamun teu era mah. Terus nyuuh kana lahunan Aki rawit. Lah, nuhun lagi. Abdi barantu diselamatkeun ku Aki. Kudah kumaha mulang tarima abdi teh ka saira Aki. Abdi teu gaduhna naon pisan kanggo muruhanana Aki. Lah magas yang lah. Cekuduk gitu. Ayeuna bergerak sok diuk si bener kayaknya. Aki rek ngomong ka Jang sangaran teh. Bahil. Ya. Bahil. Oh, Jang Bahil. Siapa pun yang kudu nurut kanya kahayang Aki. Bari naon lagi teh? Manggabi sida tumut ka salira. Si Bahil cengkat, terus melong ka Aki rawit. Anu paroman biar marah mai. Samemeh Aki marentah ka Ujang. Ayeuna Aki deuk nanya heula. Nya kumaha maksud jeung karep Ujang saterusnya. Rek milampah naon lamun geus jag-jag deui. Abdi terus kena ucap tadi, yen bakal malos mati kadungaran Bah Jari, si Salia, Inta jeung Kamin. Eta opat bangkeluk teh ku abdi bade di ala nyawana ki. Rek dipetih batina ki, ngarah sampurna. Ulah ngahalangan bae kalalampahan abdi ki. Dah kitu. Aduh, saya anak yo Jang. Supaya teu kaciriku umum sarta teu kudu capek migawena. Ujang teu kudu gelut. Yang Bahil teu kudu gelut, teu kudu tarung cukup ku migawe tugas di Aki. Kira-kira na sanggup ngajalankeun tugas di Aki. Sanggup ki kumaha carana? Kieu Jang. Isu kan Ujang kudu init ka Imah si Salia. Ka Imah Salia. Ka Imah Salia. Ka Imah si Salia, kahiji, kadua Imah si Kamin, si Jari, jeung si Inta. Kabeh datangan ku Ujang. Tapi kudu wanci peuting ngarah dikip. Kumaha tuh pada teu musuh? Ih, cicing heula atuh. Ujang rek dibahanan menyan ku Aki. Tah, Oh gitu. nya. Eta menyan ku Ujang teh kudu diawurkeun ka buruan imah musuh-musuh Ujang. Sarta sebakeun ka siluman. Tah kitu carana teh Jang. Tangtu tujuan Ujang laksana tina kanan kayawan moal matak ngaributkeun batur. Sabab jama-jama nu opatan teh bakal paeh lalaunan ku jalan gering nu cukup ripuh. Tah kitu Jang. Ngarti? Oh, bade di baruang ki. Kumaha paehna teh nya duh. Nah bisa langsung paeh harita atawa henteu? Benar sarua yang nu di baruang. Nganu sanya nama ku Aki teh rek disuguhkeun ka siluman tuman mangkeruk kitu mah. Sina dicokot nyawana. Nantang tu moal harita disebakeun harita dibawa da bakal hayah heula antara pikeun nyiksa lahirna. Ku Aki teh teh mangkeruk sina gering heula kabehna ge. Tak kitu Jang sate. Bahil. Jang Bahil. Cek Aki rawit ngomongna daria pisan. Manehna ngarasa bungah ari sabab jalan kajahatanana asa ngemplong copong. Beder kebeneran aya jelema manjang munjung nyata si Bahil. Nu sarua ngamusuh jeung Salia. Loh mangga ki luh. Kahartos ayeuna mah. Kahartos pisan ku abdi ayeuna mah ki. Nuhun atur kitu baruh. Ngan koyong abdi mah ki anu saurang sina gancang-gancang paehna ki. Sabab eta mah rada berat pengartina. Saha?
Nyatana nu katelah bajari teh sina langsung kojor jengker eta beki cek si Bahil nawar. Manehna memang ngarumasakeun maneh rada gimir yang hareupan Bajari mah sabab pangabisana aya di saluhureun musuh. Ya aku mah jadinya we. Moga-moga we sing hasil kalawan dancar. Jom ayeuna mah. Bila balik najan peuting ge ulah ngenong. Ulah meuting di dieu da geus cager ongkoh. Ngan kade dina ngajalankeun tugas ti Aki. Udah jeung gagabah bisi cilaka. Mana menyana ki? Ih ku siapa ngomong tesok laun. Menyana mana? Tah gitu. Yo. Si Bahil nanyakeun menyan anu memang can dibikeun ka manehna. Aki rawit buru-buru nyadiakeun menyan segede muncang terus dibungkus ku daun tisu. Kabehna teh 4 guruhul atawa 4 guruntul. 4 imaheun hartina. Song dibikin atuh ka si Bahil. Sanggeus ditampanan si Bahil amitan bari jeung teu poho nganuhungkeun ngage sabaraha kali ka Aki rawit teh. Sanggeus kitu si Bahil kaluar ti kamar tukang terus amitan ka kulawarga Bah Sarijan anu hari teh keur ngariung keneh di tengah imah. Sanggeus sagala rupana kawilang tarapti enci si Bahil bari jeung mawa hate anu bungah-bungangan. Lantaran tujuanana hasil kalayan aya harapan anyar bakal bisa malespati ke musuh-musuhnan opatan. Si Bahil mah gede gelempang gagah ayeuna mah dina kaayaan peuting dijajabkeun ku reangna Sora Jangkrik. Lumampah di alam peuting geus biasa pikeun garong mah nyatana si Bahil teh. Kasugri para wargi banglu salampahanana si Bahil di dalam peuting eta kumaha atuh satuluynakeun urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan lembur Ciburial khususna Aki rawit dina mangsa 3 poe geus kaliwat. Kasugri para wargi kocapkeun 3 poe di harita Aki rawit anu geus ngubaran si Bahil tina peutingna. Manehna alias si Aki keur ngajentul sosoranganan we di tepas hareup. Itik si Wanara teu oleh dicekelan, salilana teh tara jauh tara anggang. Malah sare oge teu oleh dikeukepan. Harita jang aruji jeung adi-adina eueuh di imah. Abah Sarijan keur nampo sawah debeuki sehat wae kaayaanna teh. Ari nu aya ngan Aki rawit teh jeung si Ambu Sarijan, pamajikan Abah Sarijan teh alias nu boga imah. Kitu oge si Ambu Sarijan mah tarawan yen ngobrol jeung Aki rawit, basana teh karagok jeung era we cenah. Nu matak mending nguprak we di dapur bebersih. Atuh si Aki rawit jongjon sosoranganan. Manehna ngahuleng berjengan teu lamunan. Nyawang alam kanu anggang terus teras ingat kana janji pasini jeung Kanjeng Raja Siluman Monyet nu katelah Kanjeng Raja Mandahong. Manehna ngarasa boga hutang lantaran encan prak ngajalankeun eta tugas kakara tatahar nyeun jalan sangkan bisa nyumponan janji sekaligus.
Kekala siya hampir saburan aing cicing di dieu. Tapi aing can ngajalankeun janji ka Kanjeng Raja Mandahong. Jangku murid Kanjeng Raja ngarep-ngarepna kana pagawean aing. Tapi pasti manehna ge ngamaklum kana kayaan aing ayeuna. Dumasikeun eta teh harangangan jalan sangkan jalma-jalma percaya ka diri aing kabeh. Mun geus camprok kepercayaan ka aing ya moal hese najan rek malikeun lemah alias tanah oge. Komodo ieu mah ngan sakadar banyawa ka Batu Inung nu aya di puncak Gunung Palawit. Kumaha carana ieu aing geus cukup waktu dina sasadiaan jelema pitumalun. Cek Aki Rawit dina hatena. Panon anu celong jero teh neuteuk kana itik nu katalah si Wanara. Anu huluna geus herang pisan balas dirampaan unggal poe unggal peuting. Pok deui Aki Rawit harita. Wanara, kula rek dipuji jelema-jelema euy. Maneh kudu nyumponan kana kahayang kula. Nyaon-nyaon anu geus dikeretegeun dina ati sanubari buktikeun sarta tembongkeun ka jalma rea. Sangkan tujuan aing laksana, jalma-jalma pada percaya. Gitu cek Aki Rawit. Bari jeung ngobahkeun itikna. Karasa itik teh nambahan ampeg. Tandaning wanci nyapih mangsanya kapan. Cak para pamirsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha atur ajenganana insyaallah dinten enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangdi baris nyungsi bagian anu ka-61. Atur nuhun kana mangrupi perhatosanana. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.